subuh bade mangkat doakeun barudak barang dur subuh Ki Ahmad netepan subuh barang beres netepan subuh Ki Ahmad dangdos sinjang gebeng na ge meuni ngalosin acukna jubahna nu kalintang seueurna pala hadirin aya model jeung aneh eta Ki Ahmad bade milari istri bade milari pibojoeun nah kalah ka make calana anu hanapna hanapeun tuur leuheung lamun alus make acuk tiamah romeng eta kopiah beureum dipake deui ngahaja manehna teh meser ti Mekah anu persis cara bareto nyoren kaneron eusina teh kitab jeung angean anu bersih 2-3 setel mangul pacul aneh amat eta Ki Ahmad bade milari pibojoeun kitu dangdosanana eta ibuna sareng bapana bingung amat aya aneh eta si Ahmad mad ya Allah nah harek macul ieu teh harek ka mana ai bapa mah milari pibojoeun teh jang teu boga baju ge meuni nginjem ka babaturan teu gaduh sapatu ge namut besi teu bogoheun nah ari anjeun kalah ka kieu cek Ahmad beda Pak ari abdi marek nyobi ka istri teh lamun istri bogoheun kana dangdosan model kieu engke lamun abdi dangdos leuwih gining leuwih bogoheun daripada tina gining tepi kabutin daripada tina seueur artos tepi ka teu dahar abdi mah embung nemongkeun kagagahan jeung kabeungharan keur naon atuh ditemongkeun isin kanu kagungan kanu kawasa ih bener beda nomor mun ki jalana ieu tapi ngadoakeun we bapa majang tapi rarasaan 7 tahun ge sah nu daekeun santri ge kabeh pada bengong wah acak-acakan kiai dak ye cek sawareh golongan santri ih sahanunya hoda kiai teh kiai ge ai beureum kitu mah atuh ampun saha cing rek daekeun doakeun we cek barudak santri euy silaing teh ulah sok wani ngahina basa kanu jadi guru sabodo-bodona ge guru saluhur-luhurna tak-tak moal bisa ngaluhuran kana sirah silaing teh nya eta kitu ai kitu teh mah ngan ku eungap we cenah saya mah nenyona